Aing sekarang punya kesibukan tiap hari ya nyebor. Tuh tanggal kadu aing sekir garaya. Harus rajin dicebor tiap hari ya. Teng musangking aing sakedeng deui ya badan. Hebat aingnya kak. Teng. Tapi dah ngaranna parentah teh kudu dilaksanakeun. Iya sepertinya cocok untuk menanam jagung ini kebunnya. Tapi dah ieu saha kebunnya nya euy. Tanyakeun heula kitu ka si paman. Sugan apaleun ieu kebun punya saha. Antek. Semangat aing nyebor nage ieu mah. Pergerakan kieu mah. Masuk kemalina. Pamilihan kumaha di dinya kan ngareurewaskeun aing. Keur mah aing balik gawe. Atuh balik gawe mah ame seger. Seger. Atuh balik gawe kalah ka dieu, Kak. Tuh aing teh. Patitahan dunungan. We eta kado saha we? Ya jelas kado aing dong. Anjing. Atuh heueuh. Wes wa we. Ieu teh kado musangking. Iya kebun semuanya punya uak. Punya saya. Ada musangking, ada bawor, duri hitam. Anteknya kak. Atuh jadi punya kesaibukan ayeuna mah. Punya kesaibukan tiap hari. Kami ayeuna mah. Waduh kana. Semangat urang ayeuna mah. Atuh aya kitu mah wah. Leuheung kumaha atuh tinggal nungguan ieu mah. Tuh kebelah ditu. Baju itu tuh nu abi teh ya tinggal di dia. Ini juga masih punya saya. Bener kado nama aralus mah. Harede dia mah atuh Bang. Aing hayang melak wa. Atuh melakna. Eta sugan binihna ti mana wa meulina euy. Oh, babinihna mah. Arek lah ngolas nurutan. Atuh. Hari geus kieu mah tinggal menunggu orang teh. Jadi uing ge mau mempersiapkan untuk nanti pensayun. Dodol. Ya maaf lah. Kebiasaan ini ya. Iya. Pensiun itu menunggu pohon durian berbuah. Sangat ngeunahkeun paman memang. Atuh beda orang teh geus kolot nyawanya. Atuh geus kolot mah kudu mikir tatani. Ngarukankeun. Kayak wa. Naon? Aing teh ka dieu teh bukan semata-mata untuk memanggihan unggul uwa. Aya perlu na uing teh sebenarnya mah ieu teh. Ini daruwas kieu perlu naon, Kak? Pun pungguhan ge aing teh. Katitahan dunungan. Kita mencari lahan untuk menanam pohon jagung demi swasembada pangan. Kebiasaan ulah beri nyebrot. Eta perintah dari atasan. Swasembada pangan. Titah melak jagung aing teh ieu. Piraku aya polisi melak jagung, Kak? Aslina wa. Kumaha tuh? Polisi itu aya kebun jagung sangat lebat sekali. Berarti cocok ya. Untuk menanam jagung ada lagi atuh tanah gembur di dia mah. Eta pan jagung itu nu urang keneh. Nu sorangan, Pak. Atuh bae. Ketulungan aing wa euy pangneangankeun lahan anu bisa ditanami jagung euy. Tanam lahan yang bisa ditanami jagung belah dia. Atuh aya. Anu aing ge aya keneh. Lega. Mah meunang aya meunang sabaraha hektar mah? Belah ditu tuh. Anu belah ditu teh aya 3 hektaran mah eta. Kumaha mun dipilakan jagung we? Atuh bae. Tapi da ai hasil mah keur uak keneh. Uing mah cuma membantu agar mengarahkan pemupukan, penjualan, tah eta unggul aya nu melakna mah uwa. Aya pupukna ti saha? Pupukna mah ti nagara, uwa meuli ngan urang mempermudah unggul sebenarnya mah. Angger keneh meuli. Ye, atuh pan marurah aya dibantu mah. Beda hargana. Kan urang teh ayeuna mah erek meuli gemuk ge rada-rada hese. Nya jelas eta itu urang mah membantu memausneutering. Kebiasaan ngabrignya brot teuing geura. Tapi da aya nya? Atuh aya. Aing bener-bener teuing. Seandainya jikalau aing bebeja eta kebon aing atuh aing mah aya pibatian ibarat kata mah aing uga ide kalah wiridan lila ya maaf dong aing buru antarkan itu ke kebon
Oke, heula pan eta teh lain kebun aing kabeh nu eta mah. Nah, tadi ngomong nana sorangan. Salah sih nu aing mah kagok, nu batur lolobana mah. Atuh kumaha tuh tulungan pokokna mah supaya eta kebunnya bisa di Pelakan jagong. Boleh lah bisa. Bisa. Naon eta? Aing harus menghubungi dong. Menghubungi anu gabletan eta. Oh, diobrolkeun. Diobrolkeun aing memerlukan biaya. Transportasi. Bau kadu dia. Atuh pancan usum kaduna ge. Acannya. Acan. Pokokna mah aing teu nyaho naon Demi kelancaran. demi kelancaran ieu mah rek sakumaha wae ku aing bere tah. Ieu mah jeung bensin heula ieu mah. Moal teu main sakitu mah. Ye, ieu mah jeung bensin heula panggihan jeung si nu boga kebonna. Atuh tambahan saya itu Gampang engke. Anu sabenerna aya rek. Pokokna mah jelema engke geus berhasil dibawa ka dieu ngobrol jeung uing. Eta ku aing bere lagi. Tuh receh teh meureun aya tambahan. Meni koreda segala kudu dieukeun. Nah, kabeh wae atuh. Beunangan Beunangan panai indit lagi semangat. Atuh kumaha nyebor? Gampang eta mah nyebor mah ke deui. Atuh ieu sola. Kudu. Eh, Panai nyarek nyampurkeun jalmana meureun. Kudu tuluy ka bawah ka dieu meureun jalmana. Tuluy ka bawah ka dieu. Ameh puguh. Ameh pukul pelakan. Daguan sakedeungnya. Ayo. Ulah ka aing atuh. Bener si paman euy kebunnya sangat lega pisan. Aduh, haradek kieu wa euy. Antek. Gawe kudu nyamperkeun nu gabletan. Duit geus meunang. Mending kana aing hes ibarat kata mah. Menyase menenangkan diri. Nu nyebor aya di aing. Anjing, the best. Istirahat aing, Kak.